Waktu ku kecil aku nggak mau yang nyempil-nyempil. Setelah gede aku suka yang nyempil-nyempil. Aduh, main apa naon euy. Aduh, bagian bayaran. Si kutu kupret aing ayeuna bagian tagihan geus pasti nagih aing ka aing ayeuna. Bahaya ieu mah mun panggih. Coba aing teh nyekel duit deh ieu mah. Ieu mah kudu ucing-ucingan ieu mah jeung aing. Bahaya aing ieu mah euy. Aing bagian bayar si Bang Emok punyuk ieu mah. Tenang aing mah ulin teh aing mun misalkan bagian babayar teh euy. Aing sok palalaur ka dieu ieu aing jalmana. Ieu mah kudu ucing-ucing. Bila malam teringat sampai dapetin ka panggih aing. Mun ka panggih aing bahaya ieu aing 2 bulan aing can mayar. Pasti ngagegejeg si kunyuk mah cek aing nan. Hei, aya si Kifli. Kumaha nya? Hai. Goblok. Kenaon euy? Biasa eta geus kukurilingan ti ditu ti tetangga. Gaya di sapatu di tas ka mana sia? Atuh sekali-kali urang teh Kali-kali naon? ulin rada gaya. Buka duit gitu. Apalan wae. Ya kitu sekalian. Sekalian naon? Sekalian. Untuk itu teh. Nah aja kok ditu ngider. Teh sugana aya pemilikeun. Pas di dia bieu urang. Kitu pamareng-mareng. Mana? Suganan kitu. Nya urang teh pan kudu saling geuning. Saling-saling naon? Saling-saling kunyuk sia. Ye? Ai giliran aya pangabutuhna jol-jolan datang ka aing sia teh. Giliran gablak duit mah sia teh pleng-plengan ka ditu anjing ulin jeung batur. Tong kitu atuh Pli. Gitu Pan urang teh ka saha deui, memeh ka batur teh kan deukeut heula. Terus mun misalkan aing deukeut jeung sia, aing unggal poe hayu kudu diinjeman duit ku sia. Aing geuna loba pangabutuh, loba bayareun. Aing geuna aya bayareun aing culang-cang celincang ka ditu ka dieu aing geuna. Bisa aya si kutu kupret datang manten aing ka dieu. Halo, mana mah aya keur mereng nginjem pala baing. Geus sawa nu mereng nginjem aing geus seureun ka ditu ka dieu, Pe. Pan nu mere nginjem geuna pan duitna mah geus sawa goblok. Na kumaha? Atukeun bae pan ke bisa nginjem deui ka nu sejen. Nginjem deui ka nu sejen kumaha? Aing jeung ayeuna mayar geuna lieur. Mun aing geus seureun pisan geus eueuh nu mere nginjem aing mah iwal ti maneh, Pli. Yo, maneh teh atuh sodako-sodako, urang mah dang bayar ieu engke ge. Wayahna. Sodako ti mana? Pan aing jeung bayar ge eueuh poe ayeuna, aing aya bayareun tuh. Dilakana teh ka eta kasih kutu kupret. Dila naonna? Bayareunna. Heuh pan ayeuna, pasti datang poe ayeuna bagian nagihan ayeuna teh. Mana nyekel duit? Bejaan aing teh nyekel duit, lamun nyekel duit mah aing geus hibar meureun aing ge ka mana. Aing mah teu solusi kitu mah aing hanas geus bunga apa panggih jeung maneh di dieu. Yah, kitu mah sarua kerena. Aing balik ah. Ih, si kunyuk goblok. Datang-datang ka dieu nyela ka aing, giliran teh dibere duit umbak-ambok goblok. Dasar setan sia mah cek aing kenan. Kunyuk teh. Nyau pikiran aing keur pusing. Aya we picungureunana teh datang kitu patut. Kunyuk. Aing pirage nginjem. Iraha tuh aing nginjem mun ieu teu bayar aing sok bayar bae. Aya bukan ka mere. Kupet teh aing si Kifli mah nas aing geus bunga apa panggih jeung manehna. Kalau malik ngamuk, kunyuk dah. Aya ke zaman euy. Itu zaman euy. Assalamualaikum. Pli. Oh, zaman kemana ya? Oh, anjing kemana ya euy? Tah, kalau kuat si Kifli mah kieu bagian ditagih teh ngiles. Geus 2 bulan si anjir. Nunggak terus aing ngalieurkeun. Ka mana si koplok teh nya? Ngalieurkeun pisan. Kaheula ieu teh, mending indit, mending tungguan. Indit, tungguan. Indit, tungguan. Indit,
mun ini susahnya tungguan ini di tungguan ku aing nepi ka mana wae ge sugan we balik deui lah ka mana Aing jiga beul kuduna nu jadi babaturan mah silih tulungan ka aing teh. tungguan ku aing pagi rawe lah sugan we Lu eta. cing Pasti naon kenaan si Kipli nya. heeh Saing ge. Hese bayar saya aja. mana apa Apal atuh. Ya. Si Kipli. ah Geus lila eta hutangna. 2 bulan aing capek bolak-balik aing mana eueuh Yo, Pak Dedi cek urangenan tong percaya tingkah si Kipli. bieu teh urang teh nanyakeun ka jalma di handap aya si Kipli aya ka imana di ketok-ketok ku aing eueuh tuh Udah mau aya panayana bagian ditagih. Tadi aing panggih. bener Heeh. ngomong naon sah ngomong naon Oh gitu ngomongkeun. Cenah mere nginjem duit teh meni motah nagihna. Cenah kitu ka urang teh. atuh si ideng we singkat cara keur nginjeumna ni papayahan ka aing teh Heung kemah ye. Pak Dedi tong mere nginjem kanu kitu. Ya. Sesuganan kitu tah. Engge aya bisniseun. naon Nya ek nginjem kan urang moal hese jiga si Kipli moal. boga jaminan teh ya si Kipli ge jaminanna imah Hah? Imah? heeh Imah batur meureun. Benar. Oh, wah sertifikat lagi geus diebang. goblok Heeh, kamari pan hayang nyandung nyebutna teh cenah. emang payu payu si Kipli Nyaho cai ngepelet ti mana balentuk kitu payu. heeh aing percaya ge hanteu Ya, eta kumaha? Naon? Atuh, nginjem gitu. Urang mah moal juga si Kipli. moal aing mah lah mun geus si Kipli teh bener kumaha maneh baladna Ih, urang mah beda. beda kumaha Benar urang mah aya mah pasti dibayar. kumaha banget kieu anjir pika sebelen ngomong Mere mah moal aing mah terus ku aing mau dibejakeun atuh si Kipli geus di kieu mana? di mana si Kipli Aya si Kipli lamun mah. hasil teh si Kipli ku aing sok dibere Aing sok bantuan we heula bejakeun ulah nya. Berarti mere nginjem duit atuh Pak. erek sok geus dibayar di si Kipli sok Aing keul ka si Kipli bejakeun. Yo, di ditu tuh nungguan di hareup pokona mah aya imah. Heuh, jalanana teh pas pertigaan. Aya nu ka ditu, aya nu ka ditu, aya nu ka ditu. Aya keur hulang-hulang di dinya. benar Ngumput. sok ke ku aing dibere mun hasil Awas ya. asli Mun teu ketepokeun we. Jauh Sok. deh itu we tuh. ku aing tingalikeun sia beunang si Kipli ku aing sia Aing tuh dibere nginjem keul aing ka Pak Dedi. Tapi aing leuwih keul ka si Kipli. Lebok tah anjing tah. Aya nu nagih. wahadena cek aing genan ieu mah kablok babaturan haram jadah si kunyuk mah cek aing genan aya naon teh datang we ka aing nyaho aing genan nu hade mah aing genan boga kapusing sorangan ban aing mah babayareun aduh nah apal-apalin ka dieu itu alah si kutu kopletna ka dieu geuningan anjing ini mau mual balik ya mah aing kudu indit ya mah waduh anjing mual balik ya mah aing kudu kabur ya mah aing mana si keda juga senggelut anjir udah capek aing ka mananya mana si koplok tak ajar pisan ngulintin ka aing balik ku aing dicekek tah selain sekali 2 kali ngulintin ka aing kemana si kedanya aing ku aing ting angku helm ngerang ku aing anjing teh mananya si koplok ke mananya wah aing papai lah anjing aing keul tengah karan si Kipli setan ngulinkeun pisan ka aing lah mau balik ya mah waduh kemana ya najis kadi makam-makam
Kayak mamang budak bae. Mang, mang budak. Mang. Mang. Mang budak. Aduh, gua disukunyuk teh. Mang. Ke mana nih? Mang. Mang. Kunyuk, kok aing digeruan teh tadi. Dasar si bonge. Dasar si bonge. Wah, tuh teh kuya. Oh, geruan kok aing ka bina-bina teuing teh hareup. ya dengekeun. Lamun rek ka udeg nya ka imah batur ngomong. Punten tuh ka imah teh. Pan aing bieu geus puntan-puntan di imah eueuh nyaut. Sing tarik. Ame kadenge sorana. Ieu mah ngomong hantu, mak amuk, bagebuk. Kan aing putar-putar biar tadi kali itu gura-gero di imah. Eueuh. Aing teh kalak aya di dieu keur candukul. Maneh jeung saha mah gitu? Sorangan. Lobaan? Sorangan. Maneh meni lobaan teuing atuh. Nah lobaan kumaha pan aing sok ka dieu ge sorangan aku kumaha? Hah? Sorangan ya Allah. Aing kablak babaturan eueuh nu balik hiji-hijian si kunyuk ieu mah cek aingeunan. Saelep. Aduh, bawa ka dieu atuh, Pli. Kira ku aing teh disuguhan ku aing, Pli. Sorangan, aing sorangan ka dieu sorangan. Kalah. Aing mana sedih gitu aku naon sih, Pli? Sok curhat ka udeg. Tapi apaleun aing keur sedih mah geuningan. Hah? Aing aya bayareun ku Sipa. Hah? Aing aya bayareun ku Sipa aya nu nagih ka dieu. Engke lamun misalkan aya nu neangan aing ka dieu ulah dibejakeun aing di dieu. Alhamdulillah tuh Pli gitu mah nya. Kudu bersyukur, Pli. Alhamdulillah kumaha geuningan tuh. Kudu kitu, Pli. Emang aja batur mah kudu silih baturan mah. Aing aya bayareun, aya ku Sipa aya datang ka dieu keur neangan aing. Engke lamun misalkan aya ku Sipa ka dieu datang ka dieu ulah dibejakeun aing aya di dieu. Arti teu? Pli. Ieu teh maksudna kumaha ente teh ieu teh? Ya Allah. Dengekeun maneh sing 90 urang oge mau babaturan aing pasti disuguhan ku aing cai-cai mah aya. Anjing babaturan saha aing sorangan ka dieu nagenan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi Gusti sing sabar, Pli, sing sabar. Ya Allah. Aku mah deui atuh da urang ge bakal, Pli. Bakal. Innalillahi naon nu maot. Kon urang ge bakal. Wah, sok diceung-ceurikan, Pli. Arek mah urang teh ngadua, ngayasin maneh teh. Ya astagfirullah. Tahu dirasa si Kiplinya. Itu aja naik lagi ke aing ulah bebeja aing aya di dieu. Hah? Ulah bebeja aing aya. Oh, Pli, gampang lah. Pun teh. Meureun cidem pot teh. Dan bagian si Kipli teu? Ah, Bagian si Kipli teu? naon? Bagian si Kipli teu? Oh, tah we ngata ngajualan hayam. Si Kipli, goblok si Kipli. Wah. Cari cari. Aman euy. Bejakeun moal ka dieu nya. Mudah-mudahan ngarti. Aya naon ieu teh? Urang ngapain si Kipli? Hah? Ngapain si Kipli? Udah 2 bulan, buka hutang tuh bayar-bayar. Di bejaan nya cek uing teh uing mah tara ngajualan hayam tuh aya di rom. Aing ngapain si Kipli udah? Hah? Ngapain si Kipli? Oh, butuh 2 kilo. Ya. Tak tadi atuh aki-aki. Ngapain si Kipli? Ya bebejana cuk. Tadi si Kipli ka udeg. Lamun aya jalma nya cenah tuduhkeun we tuduh itu tah. Didinya tah tukang imah. Si Kipli mah tadi ka uing bebeja kitu. Gitu. Anjing. Nuhun. Anjing. Ku aing sia. Pagi ku aing si ayeuna mah. Benang ku aing si ayeuna mah. Astagfirullahaladzim.